Isuk ngopi, sore ngopi, putih ngopi, siang ngopi bae ono he. Seirasi nek gawena. Ono, sosok malakan duitnya ka budak. Aing mah lain malak, tapi minta. Sarua be ono. Engke lamun kitu bae, mun malak bae kun dilaporkeun sia. Dilapor ko kasal apa? Atuh kun dilaporkeun lah ka ieu ka Pak Dedi Mulyadi. Engke dibawa ka barak militer. Terus yun aing mah. Bener sia teh sieun. Emang na aing budak sekolah anu Badung. Pan sia ge Badung meureun sok mentaan duit ka budak. Aing mah terus yun. Pak Dedi ya, si Ono sok mentaan duit ka budak. Mana? Pada di mana? Di sebelah pengungsian. Bunglah dibawa ke barak bah. Makana saya ulah sok mentaan duit bae ka budak, mending gawe. Aing mah lain teu hayang gawe opa. Tapi tidak ada lowongan baik. Saya bener yang gawe Ono, aing boga ieu lowongan. Di mana opa? Aya lowongan di ieu di barbershop. Naon barbershop opa? Saya tanya kada barbershop no. Tonyaw aing mah. Atuh barbershop mah tukang cukur no. Oh, tuang cukur. Lain-lain. Emang saya bisa nyukur Ono? Nyukur mah babari opa. Dibotakan mah ku aing. Mun nyukur di botakan doang Ono. Aing mah bisa nage botakan doang. Geus lah saya mah ulah gawe. Mendingan menyokot pacul ka ditu ka kebon. Yuk, melak-melak sampeu lah geus panen duitnya jeung aing.